Mas, Naon? ya Mas, kayaknya mau nanya ngajak kolab, ngajak kolab bibere materi sulap ya Mas. Nu kolab bere materi sulap. Cokot ketua rokok sabedi Mas malika tukang maningali. Heeh. Kayak Mas ditebak dirinya nyopot sabaraha. Mas kuncinya di saya. Karena kuncinya kieu Mas. Hiji nyampe kalimanya. Kuncinya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kuncinya Ya. Lamun 1 berarti S. Pertama. Lamun 2 D. Lamun 3 T. Nah, contoh kieu Mas. Itu nyokot tilu. Nah, Mas nunggu kode di saya. Mas gitu. Misalkan kode di saya nak kieu disarwakeun awal huruf awalna. Kodena di saya. Mas tebak sabaraha. Huruf jeung berarti awalna T. Oh, tilu berarti. Tilu. Nah, Mas tegerkan Mas posisi nu kangen. Posisi leungeunna kieu. Atawa kumaha lah pura-pura siga kieu. Lawan Mas san paham. Ieu kepeulkeun dengan kenca. Tapi Mas begitu saya ngomong Mas langsung paham. Mas kepeul kieu. Duanana kepeul. Teu hiji we. Katuh berarti Mas paham. Jadi saya rek improv lah bla 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 bla. Tapi Mas geus paham. Atau Mas rek improv asal Mas paham rek gitu. Penting ujungna jawabannya tilu. Oh ya. Paham. Kayak orang praktek. Kalau hiji berarti S. Nah, 2 kuncina eta. 2 Nunggu omongan di saya Mas kalau malik heula ka tukang leungeun kaluhur pura-pura kieu. Pas lamun Mas saya geus ngomong Mas can paham leungeun kenca kepeulkeun dikieuan. Oh berarti Mas can paham saya diulangi deui. Misalkan lawan hiji itu nyokot hiji ku saya kodena sok Mas tebak. Oh berarti S-nya awalna ta S berarti 1. Kepeulkeun katuh Mas ek improv heula, urang ek improv heula oge kan penting Mas paham heula. Geus paham. Sebaliknya misalkan 4 saya berarti oke di awalan erek Mas semua Mas bilang aja jawab teh. Berarti ayeuna 5. Berarti kan 5 teh huruf awalna L. Gila, Mas ngajawab dia tebak buru atuh. Berarti tapi Mas kudu kode heula. Apa-apa. Can paham kieu. Tah begitu malik Mas. Oke, ngajawabna ameh lebih dramatis. Mas nyokot benda nu aya di dinya naon. Misalkan cangkang rokok tuh Mas nyokot rokok 2. Tah. Yang penting Mas nyokot 2 bungkus atau 2 jenis itu. Tah. Naon eta? Iya sebenarnya jadinya dia sakit tuh nyokot. Tah, terada dramatis. Nah, arek langsung kumaha situasi lah. Situasi sebutkeun langsung. Siap lah. Ini praktekeun. Yok. Hai Mas, keren Mas. Aya tamu nih anu kebenaran pisan. Sehat? Alhamdulillah. Ieu teh pemain film ganteng-ganteng silikonnya. Ganteng-ganteng sigara. Bisa wae. Keren Mas. Biasa keur ngeriung. Bener Pak Sutisna mah teh datang hebatan Kons janji atuh Mas. Oh benernya. Jam surat sih mah. Tadi teh jam 12. Jam 12 saya syukurlah. Bener. Geus cicing lah di dia. Orang ngonten sekalian jeung Mas. Oke, siap lah. Mas buka sulap sih ya. Sulap naon Mas? Mas bisa nebak cokot ku Pak Sutisna tak urang bisa nebakan nu dicokotna sabaraha tah. Sok Mas tadi tuh sok tah nya praktekeun di dia cicingna di dia ulah lompatan. Wah, sok urang mah kieu tah. Mau ningali tah sok. Sok. Tah urang sajam-jam lah. Sok sabaraha Mas? Salah. Tuh. Atuh tebak Mas dah tingali si Bos nyokot mun bener bisa bukti tuh. Jadi sia 2. Bener teh? Wah, ningali urangnya. Ningali ti mana? Kaca. Sia dong. Sok pindah di dia tah urang mah. Ulah ningali kaca atuh. Tok. Kita urang mah di dia tah sok. Tah, sok.
Gas. Gas. Oh, pacarlah jajampe anak dulu lah. Nya, rincik rincang, gogok hehe, berwek nyengsol sia. Wah. Haha. Bisa Can. Sok seberapa Mas? Mana? Yalah tuh. Opat. Wah, Benar gak? benar. Urang teh jagoan. Ayo kare rencangan follower anu aya dibantu tap-tap urang teh. Urang alhamdulillah Mas Teko kebaturan ya datang ke dia. Jauh-jauh mana di Palembang. Datang ke di Palembang nanti di mana sih? Eta Cikutra. Nyata Palembang nanti di Cikutra, di Pahlawan pokoknya namanya. Oke, sahabat, tak itu.